misalkan wilayah ini untuk dan banyak dari kekerasan sifatnya bakal mendukung diri yang pribadi semuanya akan dibangun bila adalah arah-arah semoga terima. Tapi ia mahrum saukur hiburan menghibur ngabungan ke pengantin isuna. Oke kali nanti eta satu acana ulang trak mangkap dina acara ngana langkung dipayun disimaki saparakan jah moal maksatkeun tali ayunan ninggalkeun tali paranti anu dipayun urang sanggakeun heula ku Kidung Rahayu adalah Kidung Selamat. Etang-etang urang mulut rahayu kang maha agung muntang asihna kang maha kawasa mudah-mudahan urang dina acara arak-arakan ieu aya dina perantaran teu kawangsangan ulah aya halang harungan dibeukeun huru hara menjadi kahat urang sayang sumarak Tuhan.
Wah.